para mitra kaum dangu sadayana. Si Bedul anu ngaheureuyan we Nyi Fatimah lain hartina si Bedul bogoh. Ngan pedah ahlat jeung tabeang na memang kitu si Bedul mah. Tukang heureuy, tukang naon. Si Bedul dina waktu harita anu memang cicing di imahna si Mamang nyatra di imahna indung bapana Nyi Murni. Nyi Murni meniasa kageeran keranan. Harita pok kadenge warga urang dinya aya nu ngomong ka si Bedul. Jang Bedul. Ubah Mang. Ayeuna mah langkung sae dina wengi ayeuna mah Jang Bedul atuh monong di bumi Mamang di ditu. Margi kaladasan di bumi Mamang di ditu teh aya nu teu damang. Mamang sakanteuna nyunkeun tulung atuh. Emang di mana gitu Mang? Caket Jang di bali ditu tuh. Nya atuh hayu ari kitu mah. Barang ngadenge kitu Nyi Murni harita langsung nyemetrut. Baeud ka si Mamang urang dinya anu ngajak si Bedul ngelong di imahna. Alasana mah nyaeta aya nu gering hayang pangubarankeun ku si Bedul. Mun atuh mangga ari kitu mah. Narek ayeuna. Nya ayeuna atuh. Nya ayo kitu oge tuh Mang. Bi, duh uing teh kumaha tuh da euy. Tadi nama uing teh rek ngenong di dieu kabeneran ieu teh nu geulis tuh da. Duh. Ngan da nya ka tuh da aya uing kudu ngubaran euy da. Panggilan ieu teh tuh. Lain ku masalah itu ieuna. Da wajib atuh da ai uing mangarasa bisa mah gitu. Ai masalah cager jeung teh mah da eta mah urusan Allah. Da uing mah kur nyareatan hungkul. Ih, nyai keur Mamang nya mangga wae tapi mun tiasa mah nya uihna ka dieu. Keun ngubaran balik di mana-mana oge. Rek di ditu rek di dieu oge kan mun tiasa gitu ieu mah mulangna ka dieu Jang Bedul. Nya kumaha engke we uing teu bisa ngajanjikeun insyaallah uing ka mana we balik malah nu ngaku gitu. Emang saha kitu Nadimin anu gering teh? Itu pugu pamajikan balik ti sawah ti dikes. Ari ti dikes teh gembleng teh sukuna bareu dah sebut potong dan teu potong ai bileumpang mah bisa ngan pedao bakru bareu we nepi kana ping-pingna duh. Aing mah asa hariwang gitu. Aharnya ira gitu. Kamari geus dibenerkeun. Saha nu bisaeun atuh aya si Rohim nu benerkeun kamari kalah gogoakan teu para rugo. Urang dibenerkeun kalah tah mah bareuh dia. Da tuh dah dibenerkeun teh kudu nu bisa, kudu teu bisa mah kudu dirampet-rampet jampe-jampe pamake nu teu para rugo mah nya atuh moal bener atuh. Nya mending kene ku Jang Bedul atuh Jang Bedul sugan paninggalikeun atuh nya ka ditu. Nya manawa sareng manawi we atuh aya milikna Jang Bedul tiasa ngabantosan tiasa ieu nyareatan atuh. Insyaallah lah ayo. Ayo pisan we ari uing mah nu penting mah aya kulo bleler deui di ditu lah nah eta menikotna ka da. Keur mah da aya nu komen tadi teh duh nyebutkeun teh cenah nu tulalit cenah pajarkeun teh we. Duh. Tapi da geus kumaha da rumasakeun bae we nu komen mah. Nah, anu komen nyebutkeun tulalit gitu. Nya anu nyebutkeun tulalit tapi da teu nyeri hati ieu keun bae we. Hayangeun komen pek we komen mah naon-naon oge ah. Keun bae we Jang. Ulah kapangaruhan kudu kararitu keun bae. Rek nu kitu rek nu kieu oge. Anggap we eta mah lamun ceuk ebit GAD teh mah can angin lalu Jang. Tapi kan can aya zaman ayeuna mah ebit GAD teh. Keun bae ieu mah babasaan we gitu. Ayo atuh mah ngajang balik ka ditu mah. Mang. Bibi atuh uing ngarek ka ditu heula. Nya mangga atuh Jang. Tapi engke uihna kumaha? Na bade ka dieu. Nya insyaallah
berenang ke dijajabkeun ka dieu lamun kitu oge. Jang Badul keresaeun Bi. Nya tuh amat atuh jeung bener pami ieu mah. Wing teu bisa janji Bi euy. Nya kumaha we engke lah situasi jeung kondisina mah mangna mah di ditu nya. Sedengkeun Nyi Murni anu cicing harita bari nangtung dina tukangeun pantong ngadengekeun si Badul hatena hanyeluna keranan. Kakara we manehanana encan wawuh tak bener jeung si Badul teh ngobrol oge encan pernah kakara ngobrol hareupeun inung bapana we kitu bari umat imut teu pararuguh. Ayeuna si Badul kudu geus ningalkeun manehanana bari jeung teh nyaho si Badul rek balik deui atawa henteu na ka lemur manehanana. Sabab memang si Badul teh di lemur manehanana loba nu ngaku. Di antarana tua kampung jeung sajabana oge ngararaku ka si Badul teh memang ari jelema bener mah ka mana-mana oge sok diaku wae. Tukang dongeng mah duka tah. Aduh, anu komen oge kitu da geuning. Nya kitu atuh Bi nya pura pisan uing geus ngaganggu minta dahar di dieu aduh meni kota di warna nun pisan ieu. Wartoskeun we Bi nya bejakeun tak ka Neng Geulis nu Murni teh geuningan. Mohon ujang mangga atuh. Nya Jang, ulah kurang-kurang ngampur ka mamang yeuh loba banyol. Nah teuing moal Mang, tenang we Mang, tenang keun we. Ek nu komen kumaha-kumaha ge man tong kudu diomong teu kudu dipikiran kitu. Nya Jang keun. Mudah-mudahan atuh nu teu damang sing engal damang Jang. Amin amin amin. Ayo Mang mah kitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jang, mangga. Sedengkeun Nyi Murni barang ningali si Badul anu ngaleos. Nyi Murni ari talang lelaunan keluar hayang ningali meureunan leosna si Badul. Nepi ka tegejep-kicep nempo neuteub ka si Badul. Ret inungna ngareret harita ka Nyi Murni. Barang ningali anakna anu neuteub ngarasa karunya anakna teh ret kanu jadi salakina. Terus Noel harita make tungtung sukuna kana palbabitisna anu jadi salakina. Naon guna? Karunya itu si Murni. Keun bae da jelema saliwat ieu atuh. Ceuk nu jadi bapana sareng manehna oge sarua tapi da teu bisa majar kumaha. Memang si Badul jalma saliwat oge lain kabogohan Neng Murni. Antukna si Badul harita dibawa keluarga kudu ngaranna si Dimin. Si Dimin menika cira pisan bungahna lantaran si Badul anu daekeun dibawa ti ngubaran anu titah nyareatan anu jadi pamajikan anu katingali ngagebleng sukuna bareu. Lantaran cenah beja mah tos ti dieu. Tekung silila lantaran jarak antara imahna si Mamang ka imahna si Mang Dimin teh henteu jauh-jauh teuing. Assalamualaikum. Cek Mang Dimin uluk salam kanu aya di jero imah. Waalaikumsalam. Kadenge indungna Mang Dimin mitohana anu jadi pamajikanana nemalan ti jero imah. Mang Dimin malik ka si Badul. Yang Badul mangga tuh kalebat mangga. Ayo Mang. Leos sup sararea harita ararasup. Si Badul diiringkeun ku sararea warga kampung urang dinya nu hayang apal kawas kumaha carana si Badul nyareatan jalma. Di belah mana gitu Mang anu gering teh? Itu Jang di luang tengah. Oh, nyatuh. Ayo mangga Jang, mangga kalebat sok. Cek si Dimin anu memang eta imah teh kaasup panjang. Barang nepi ka ruang tengah katingali aya nu gagerungan we harita lantaran nyahan ka nyeri sukuna anu beuki bareuh wae. Katingali eta suku teh mani beureumna keranan. 3 jamu mede beureumna teh. Anu kabayang nyerina duka atau masalah duka naon. Ngan sukuna ujug-ujug kitu padahal mah keur ti deka saeutik. Si Badul sila disagigeureun eta awewe anu umurna kurang leuwih 30 tahun pamajikan Mang Dimin. Boga anak 2 siki. Anakna ge katingali ceuri ku awewe nu diais kudu jadi indungna. Anakna teh umur kira-kira anu hiji 5 tahun, anu hiji umurna teh kakarak 1,5 tahun. Cikan atuh Mang punten ieu pangyanakeun ieu Mang. Pangyokotkeun cai euy duh. Kanggo tuh Jang. Lain Mang, dina gelas we cai herang. Entong nu asin, entong nu panas, entong nu kieu, entong cikopi. Keun engke we cikopi mah geus beres ngubaran. Mun mangga tuh. Sanggeus kitu eta urang imah dinyinya teh langsung ka dapur nyokot cai dina gelas sakumaha pamentana si Badul. Si Badul culang cileung ka kenca ka katuhu jika aya nu diteangan.
Di mana di den aya tangkal seureusnya? Tangkal seureus. Uing butuh ye 2 lemar mah. Tambah we kelor hiji. Daun kelor jang maksudna. Nya daun kelor di mana? Oh aya di pali ditu tuh, di pangker tadi bumi tah. Cik eta Sari pang nyokotkeun tuh dan kelor dinya tah pang bibitkeun. Harita nu ngaran si Sari perbat lompat. Heuleut sababaraha waktu si Sari geus balik deui bari haheung lalumpat. "Ye Mang." Gap ditarempanan harita ku si Mamang. Nu saterusna eta daun kelor tadi bikeun ka si Bedul. Si Bedul anu fokus nyepeng kana gelas anu dicepengna. Ya kitu deui daun kelor anu diasupkeun jeung daun seureus. Sedengkeun si Mimin harita deg-degan we sok sieun pamajikanana terus-terusan bareuh teu bisa dicagerikeun ku si Bedul. Kur tiba neuteup we harita. Si Mimin kana beungeut pamajikanana anu katingali sumengir, karunyana keranan jigana masih dimin teh pang-pangna mah pamajikanana teh boga anak anu keur meujeuhna nyusuan anakna teh. Yang Bedul, Kumaha Mang? mudah-mudahan we ujang tiasa nyareatanana. Insyaallah ngadoa we sararea da urang mah kur menta pamenta hungkul. Menta pitulung teh lain kasasaha ka Allah urang mah. Cih kan sok ngadoa sararea ya. Bismillahirrahmanirrahim ieu mah yeuh. Ceuk si Bedul harita bari meuremkeun panonna. Katingali leungeun si Bedul ngageter harita. Aneh, cai anu keur ditangeuina harita ngaburu bus nakeranan. Sanggeus katingali eta cai teh ngaburu bus, si Bedul muntakeun panonna. Lalaunan si Bedul harita niup eta gelas anu keur dicepengna. Sanggeus beres niup eta gelas, si Bedul pok ngomong ka Mang Dimin. Mang, wayahna ieu dibalurkeun kana pelebas sukuna nepi kana pingpingna ka ditu da uing ngapiraku rek uing diwalurkeun kana pingpingna paur atuh da. Beus ku Mang we atuh. Wah, sia make jeung ku Mang sagala rupa. Ceuk si Dimin nyerang. Geus ku Mang we sok, ku Mang Dimin we sok. Ceuk si Bedul harita bari mikeun cai ka Mang Dimin. Atuh si Dimin teh harita langsung nyokot samping pikeun nutupan pingpingna pamajikanana. Nu saterusna si Dimin harita ngusap-ngusap cai bari rada di urutan saeutik kumaha ceuk si Bedul tadi. Pamajikanana harita gegerungan anu nyeri kacida-cida meureunna kacida bari ceurik sagala rupa pamajikanana teh. Tapi tekung sirila reup pamajikanana sare jiga anu bangun capek ceurikna. Sanggeus tekung sirila si Bedul harita pok ngomong. Lain da sagala rupa ge ieu teh sabenerna mah lamun teu dikopian mah tuluh hawana teh. Mang tuluh teu Mang? Tuluh. Oh, Mang tuluh tia tadi teh. Oh tah, saha nu boga kopi atuh di dieu. Ujang mah mane hoyong kopinya. Atuh duh punten pira mah teh pugu ge asa gareugeun teu pugu jadi teu pang ninjukeun kopi. Antos anu sakedap teh salah wios-wios mah. Wios atuh aya manaon we malahan mah ieu geuningan ieu. Ceuk si Bedul rada cadel ngomong dari aya boga kahayang mah gitu. Si emak mitohana Mang Dimin atanapi inungna Mang Dimin langsung init ka tukang. Nu maksudna rek nyieun kopi. Sanggeus beres nyieun kopi, inungna Mang Dimin datang deui. Bari mawa kopi sababaraha gelas. Jang bapak-bapak warga urang dinya anu aya 5 anana di dinya teh. Genepan jeung si Bedul. Atuh jang Bedul ieu kopina. Duh pada mah uing mah heureuy tapi dah heueuh. Ari teu heureuy atuh da sok disangka kumaha ari heureuy disangka nyaan geura. Tampi atuh ya. Ceuk si Bedul harita bari serbot. Nyinyuh kop atanapi nyurudut kopi menikot nikmat nakeranan. Ya ku kituna jang Bedul eta pokona mah PN entos. Ceuk salah saurangna warga anu aya di dinya. Si Dimin anu neuteup kana awak pamajikanana anu katingali teu usik-usik. Jang Bedul, Kumaha Mang? Ieu teh moal naon kitu? Insyaallah Mang ngadoa we moal naon Mang geurang ke oge lah. Udang sagedeung dia oge da. Bari pohon kana panyakit mah teteh manehna teh. Mun kitu jang Bedul. Nya susuganan we atuh. Ceuk si Bedul bari ngahehe seuri. Sararea milu nyerenge sabab yakin pasien bakal
cager sabihara-bihari. Eh, Kang Dimin, Kang. Pasien jika nu ngalindur. Katingari rurat tereret kakenca kakatuhu. Si Dimin anu ningali pamajikanana ngageroan ka dirina, meni curinghak na keranan. Oge warga-warga nu lain kasup. Mitohana oge indungna si Dimin oge curinghak. Minah, cager Minah. Cek indungna meni togmol we nyebutkeun cager teh. Nyimina harita tungkul ningali kana sukuna. Duka tuh. Cek Nimina harita. Jika ningali pitisna. Cek si Dimin jika nu teu sabar. Sampingna dibukakeun saeutik pelma bitisna. Katingali aneh bin ajaib. Eta bitisna tadina pepeng nepi kana dampa suku teu nepi kana pingping. Bitis katingalina biasa-biasa tur normal sabihara-bihari teu siga-siga urutos menang penyakit anu tidikes atawa bareuh tadina. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu teh geus teu nyeri deui Mina. Nyimina harita neuteub bari godeg. Teu da, teu karasana naon. Cek Nyimina. Ret sararea harita ngareret. Kasih bedul anu keur nyerenge. Nya, cuk uing ge da kumaha kayakinan sagala ge. Lamun urang yakin kanu nyiptakeun urang, kanu ngasup musik malikeun urang, sagala rupa ge tong boro-boro ning cuajian nu teu pararugu. Nyebutkeun bismillah hungkul geus pasti bakal diijabah. Itu buktina geuningan. Nyiminah teh artina diijabah, uing menta teh kitu. Alhamdulillah atuh Jang. Kumaha atuh mah kudu ulang tarimana ka Ujang. Teu kudu cukup we. Ya kopi nu diinum sagelas tah. Tambah we ayeuna yang dahar uing teh meureunna da lapar kapanan beuteung teh ieu teh. Nya geus tangtos satu dahar mah Jang. Mina. Kumaha Pak? Jadi geus teu karasana naon ayeuna mah. Teu Pak, alhamdulillah. Cek Nyimina harita bari ngarancetan sukuna sorangan pelama bitisna. Atuh puguh we si Dimin mereka cida pisan bungahan karanan. Alhamdulillah tuh Mina. Berarti ayeuna mah geus cager deui mah meureunnan budak teh moal rewel deui sugan mati kamari teh dicucuan teh da meureun nyeri atuh da. Nya, kemana tuh si Dadena? Itu keur sare tadi teh ku si Mah disarekeun. Cek si Dimin. Nyanggeus we atuh kitu mah. Ari geus cager mah ayeuna mah ieu wati bersyukur kanu Maha Kawasa ieu. Urang teh kudu loba syukur, kudu loba syukuran. Sagala rupa ge urang teh. Nu tinu leutik nepi kanu gede ge tetep urang teh kudu syukurannya. Nuhun Jang, kitu pisan. Aduh nuhun pisan Ujang. Mah teu tiasa ulang tarimana nu leuwih naon atuh. Cek uing oge teu kudu cukup kopi we ieu nu keur diinumnya cukup. Alhamdulillah da uing mah ngubaran teh lain menta harta menta naon menta panukeun lain uing mah. Ridho lillahi ta'ala uing mah. Nuhun pisan atuh. Warga urang dinya ge atuh harita ungut-ungutan kaharti naon anu diomongkeun ku si Bedul dina waktu harita. Harita ketingali aya jalma anu jangkung anu nyampeurkeun ka si Bedul. Jang Bedul. Jadi Jang Bedul ayeuna bade kumaha? Entos we. Da ayeuna mah kaaya entos sonten. Mending ge we ngiring ka bubina bapak karo rompok bapak tuh yuk. Nya Jang Bedul mending oge ka bumina tua kampung tah. Cek salah saurangna. Oh ieu teh tua kampung depangkeun atuh uing ngaran teh Bedul. Bedul Asep Garing teh ya. Oh, mohon. Tos terang mamang mah. Apa di mana ngaran uing sebenarnya mah? Wih, atuh dah. Ayo atuh, bade ayeuna we. Mengpeung teu acan magrib yeuh. Nya ayo atuh tapi kebeakeun heula kopi yeuh. Sanggeus puguh kitu masih Bedul pamitan. Indungna Nyimina atana mitohana Nyimina. Pelak meulek harita.
lantaran ngerasa era tuh bisa mahanan kasih bedul. Kaayaan lagi nu samporet kawas kitu berboroting kumahanan kasih bedul. Pok atuh harita bari nyekelan kada leungeun si bedul. Jang, duh kumaha tuh mah teh teu tiasa mahnana naon ieu teh. Ku tiasa nganuhunkeun we hungkul. Ai cek engge uing mah teu minta naon. Ku cageurna ge uing geus ngarasa bunga alhamdulillah. Sama sakali uing mah teu hayang dibayar, teu hayang diburuhan da uing mah lain tukang usaha kana masalah ubar naon teh ngubaran jalema tuh da. Sakadar memang tutulung ada memang kewajiban atuh keur uing mah gitu. Jadi geus teu kudu loba diomongna teh teu kudu loba itu ieu anggur mah boga duit mah pake meuli beas pake naon kitu dah harus keluarga kan sobeuh meureun. Jangan nuhunkeun pisan atunya mudah-mudahan we sagala amal kasayan ujang teh sing ditampi ku Allah. Amin amin yang geus atuh kitu mah daw. Uing ka imana heula tua kampung ye. Bisa kaburu-buru teuing kerek salat di masjid cenah. Mohon atuh Jang, atuh nuhun pisannya sakali deui. Nya nyuwun sasarnya nya udah assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jang. Si bedul ini tadi teuteup ku sararean masih kena aya di imah. Tuakal tapi nu aya di imah si emak oge si Dimin. Si bedul ngicrik tukangan imah tua kampung. Barengan kutiluan warga anu hayang mimilu we ka sebedul. Kaditu milu kadieu milu sika kirik we mung lesot ti si bedul. Tikung sirila si bedul geus nepi ka hiji imah anu memang tohaga gede eta imah teh. Bubuhan imah tua kampung, imah tokoh masyarakat urang dinya. Lamun zaman baheula mah tua kampung meureun mun kadieu keunana punuh, meureun kadieu keunana deui meureun RW lamun di kota mah nya tawa RK gitu. Maintan semacam gitu belahnya. Assalamualaikum. Cek tua kampung harita uluk salam kanu aya di jero imah. Waalaikumsalam. Kadenge pamajikanana menilirih kadenge sorana teh. Tekung sirila blag cenah. Nincak kana papan imahna da imahna zaman harita mah panggung kabeh langka. Anu gedong teh nya. Kajaba meureunan gedung-gedung kerajaan eta naon mah aya meureun kitu duka tapi nya teu terang. Lol, pamajikan tua kampung harita ngelol. Geuning mani ngabri ieu teh bapana aya naon? Henteu, tadi tos di imah Mang Dimin. Ugo tos ngalongok pamajikan pek alhamdulillah geuning cager. Cager kitu. Nya, Ar tadi teh geuningan isuk-isuk masih kana bareuh. nya, kan kulantaran aya ieu yeuh nu geus nyareatan. Nepangkeun atuh uing ye Asep Bedul teh ya. Asep Bedul. Cek si matua cek si pamajikan tua kampung bari ret kaluhur ret kahanap. Ningali kana potongan si Bedul anu teu yakinkeun namun si Bedul jadi tukang nu pernah ngobatan atawa nyageurkeun. Ret kadu jadi salakina bari kerung. Kunaon? Teu percaya. Ya pasti teu percayaan ka uing mah tua kampung dah atuh apal sorangan tampilan uing kawas kieu baju oge uing mah purba langsak tuh tingali wah sararobek kawas kieu nya. Aneh lamun ka mana-mana teh uing teu disebut nu gelo tua kampung goy. Tapi uing teu amak da memang eta teh ngahaja uing mah make pakaian anu panggoreng-gorengna di alam dunya teh. Tapi dah heuh saban papangi teu beurang teu gede teu kolot teu budak nyebutan teh nu gelo we ka uing teh mun kelempang teh. Jang Bedul, pilih Jang Bedul teu gaduh anggoan mah di bapa ge. Wah, aya nu teu anu ieu nya kitu teh we, sok pamurah pamere bapa oge tara ka anggo ieu. Teu kudu da uing sabenerna mah mawa baju mah. Tuh tingali Cek si Bedul harita bari mukakeun saeutik. Genolanana anu tetela katinggal di bodas baju teh sing horeng teh baju koko sajadah jeung sarung. Ketut kopeah anu aya dina jero kokona teh. Atepet nu aya dina jero buntelana teh. Ya atuh ka jero heula yuk. mohon ayo ka jero yeuh. Sakedeung deui teh pirek magrib tua kampung euy. Nya, lumayan rada lila keneh kuat keneh beuneutan kopi sagelas mah yeuh. Ibuna entong malohok wae atuh panggieunkeun kopi ieu tamu urang yeuh. Nya. Cek pamajikanana harita gugup. Lantaran masih kena hatena kurang percaya lamun si Bedul nyageurkeun nyiminah anu bareuh sukuna teh ti dikes.
sajeroning nyeun kopi teh pamajikan tua kampung hari tengah gerenang serangan. Aing asa percaya budak teh menyiap. Keur mau dekil kawas kitu bisa nyageurkeun. Moal kitu budak teh boga sihir tau kumaha nya. Piraku deui boga sihir boga ilmu. Budak bolohok kitu kawas na oge mun lagi karasa balaboa. Tapi tah sabodot teuing rek kumaha oge sabatong marugikeun aing we. Ceuk pamajikanana anu dina hate leutikna memang teu percaya. Pamajikan tua kampung balik deui ka hareup. Sanggeus nepi pok pamajikan tua kampung harita ngomong kana jadi salakina bari nyodorkeun gelas. Tapi kasih bedul mah kur tiba ngareret saeutik hungkul. Ya tuh bapana sih gelas kopina. Aya jeung budak itu tuh. Atuh nyakeun bae bikeun we tuh. Sok we lah. Ceuk nu jadi pamajikanana rada beda. Kasih bedul teh meureun ningali tangtungan si bedul anu memang teu yakinkeun tur dekil kawas model kitu. Jang bedul ieu kopina tuh lah ieu dileuteuh jang. Mang nuhun pisan duh ya. Bibi naon pisan ya kopina. Duh. Cek si bedul tuh wara-wara harita nginum kopi teh. Teuing naon. Si bedul rada beda dina poe harita. Dina hatena pok ngomong si bedul teh. Bener. Aing geus ngarasa sorangan ben aing teh. Tetep teu dianggap kajin kumaha oge aing teh ku jelema. Tapi keun bae Kanu nganggap aing mah lain jalema sebenarnya mah. Jalema mah eta mah kursa lintas we. Percaya ka aing nya beneran nganggap. Lu yakin. Tapi lu teu yakin mah nya kitu we kajin teuing dibejaan kumaha ge tetep we. Tapi keun bae Jang bedul. Kalah ngahulang sok atuh ieu di teh kopina. Atuh mang aduh. Nya di tampi mang atunya. Mangga jang bedul. Mang. Kumaha jang? Dawing teh sabenerna mamang gitu lah. Duh, lain teu betah teh di kampung teh sabenerna mah wing teh. Betah na mana takungan wayahna we wing teh dina sore ayeuna teh. Rek neruskeun perjalanan jiga nama. Astagfirullahaladzim. Kapan ieu teh? Geus sore jang sakedap oge magrib. Terus oge tuh tinggal 5 menit tenggarayot kieu. Ya tapi dah kumaha tuh mang. Da geus uing teh jarang sabenerna mah euy. Da keur urang keur uing mamang. Sare mah teu hase jeung masalah hujan jeung itu geus biasa hirup di jalan atuh. Hirup di parantauan, hidup bari ngalalana mah. Geus kahujanan kapanasan teh geus teu aneh. Jadi hampura we ka sakabehanana bisi aya anu teu genah ku uing, ku tampilan uing, ku pakaian uing anu kawas kieu kada rumasa uing mah kawas kieu jelemana. Tukang 11 seblu geuningan mata ku guru uing pantes we disebut ngaran si bedul teh kaharti aya nama. Teu kitu oge jang sabarina oge anu kawas kitu ka ujang henteu. Apaan cek ujang memang ujang anu sok disebut nu gelo ujang teu nanaon pan. Emang teu nanaon mang. Ora teu nanaon uing mah kan pada uing arek pamitan we teu wayahna duh. Hampura pisan ka sakabehanana yo geus nyorok kopi yo. Ada itu dibeakeun lebar atuh dibeakeun we kopi na. Nya sok besok. Si bedul harita nyeruput kopi anu kacida panasna pisan. Batur mah borora atuh kakarek jantelkeun letah oge. Geus ngelel si bedul nepi ka beak harita teu kopi atuh puguh we sararea ge molohok. Molotot ningali si bedul anu meakeun kopi anu kot ngebul. Ceuk anyar ngajait tina cai anu ngagolak tadi ku si bibi. Kasup si bibi sorangan harita nepi ka molohok. Teu ngomong sakemek oge si bibi ngarumasakeun yen dirina memang anu teresep ka si bedul. Salakina nyetana tua kampung ngareret kana jadi pamajikanana tua kampung oge ngarasa. Si bedul teu betaheun teh karana pamajikanana tangtuna meureunan anu memang ningalikeun budi parangi anu kurang hade. Jang bedul yakin bade angkat bade neraskeun lalampahan ayeuna. Nya mang duh sanes teu sono ieu teh mang lain teu sono uing teh hampura pisan bisi kitu kieu ka uing kitu da uing mah jelemana kieu mang loba heuri ongkoh kitunya Jang nya mamang ge sami-sami we nyuhunkeun diapunten. Bilik kitu bilik kieu mah mamang apunten pisan oge tos nuhun pisan. Mamang teh
warga mamang nyatana bi imah jeung ya sabaraha kanca we tadi tos di jag-jagkeun tos disehatkeun. Mang eta mah kur sakadar kahayang uing hungkul mentakeun maha kawasanya kabeneran alhamdulillah diijabah sebenarnya mah uing mah bener ceuk hati jalma-jalma da memang uing mah teu boga naon sebenarnya mah ngan mental alhamdulillah bieu kaparengan diijabah kitu hungkul mang atuh mang da kaburu-buru ti uing teu bareun kerek nyimpang di jalan mun salat ieu bisa kaburu ieu teuing. Duh yakin jang bade angkat ayeuna. Mohon pukul ge mang nyatos we nya duh hampura ieu ka sakabeh warga yeuh uing teh lah geus ngariweuhkeun. Ih saha oge nu ngariweuhkeun pukul ge sabalikna warga di dieu nu minta tulung ka ujang. Nya geus atunya assalamualaikum Ceuk si Bedul harita bari nyokot kana buntelanana anu ngagoler di satulangan si Bedul. Sararea pada nempokeun pada neuteub tapi malah dianteurkeun tapi kana golodog. Barang nepi ka golodog harita corelat si Bedul sacorelat awakna geus leungit ilang tanpa karana teuing ka mana ngilesna. Atuh puguh we warga nu di dinya calawak ningali si Bedul anu sakolebat geus eueuh dina teutepanana. Pamajikanana tua kampung dina hatena mikir, Ya Allah, si Bedul teh bener-bener jelema sakti. Aing geus salah tafsir, salah ngomong. Beneran si Bedul teh ini gara-gara aing sugan mah. tua kampung ngareret kana jadi pamajikan anu keur ngahulang. Mana? Ka jero yuk. Ceuk tua kampung harita. Naon pernah? Yo ka jero. Ek ngobrol Bapak yo. Ceuk tua kampung rada beda paromanahna. Warga anu di aya di dinya harita geus ngarti tua kampung arek ngomong naon kana pamajikan datang turna penting. Warga oge harita rarinit teu ninggalkeun eta imah. Lantaran di dinya geus eueuh si Bedul. Pok tua kampung sanggeus diuk, pamajikan oge teh nyetana diuk. Mana? Si Bedul teh ini ti dieu manehanana nyaho. Budi parangi emak na teh memang ngarasa meureun karasaeun ku si Bedul. Teu percaya atawa nyapelekeun ka si Bedul. Sabenerna si Bedul teh ti ditu keneh geus yakin arek ngenong di dieu. Tapi kan mati teu nyaho lamun si Bedul teh sakti. Nya. Ku teu nyaho eta. Geus pah teu nyaho nyangka ka batur teh kitu jeung kieu. Nemongkeun budi parangi anu goreng. Atuh puguh. Geus nyaho-nyaho si Bedul teh kasaksian ku sakabeh. Yen si Bedul teh nyageurkeun si Minah. Jadi cukang lantaran si Minah na cager sapada harita. Yeuh. Nya teu mikir. Apanan aya dulur emakna anu keur gering parah. Coba mantak ku bapak tadi dibawa ka dieu teh lain naon. Maksud teh arek sina ngubaran. Benah anu ngeus-ngeus jeung beja anu katarima ku bapak. Yen si Bedul teh tukang ngubaran sakaligus jalma sakti. Jalma anu gagah can pernah lagrag di pakalangan ku jawara mana wae. Kari-kari ayeuna makna make jeung astagfirullahaladzim piceun ieu rasa kawas kitu teh iri dengki ka batur teh ieu mawa sial kana diri sorangan eta teh. Tapi Mas sumpah teu nyaho atuh. Nya sararea ge nu nyaho. Sanajan teu nyaho engke deui ieu jadi pangalaman. Sanajan urang teu nyaho kumaha eta jalma, urang ulah nyieun budi parangi anu goreng ka eta jalma. Emongkeun rasa alus someah ka eta jalma. Urasa someah ka eta jalma teh urang teh sarua jeung ibadah kapanan. Lain camadud kawas kitu. Atuh eta teh geus puguh jalma sakti mandraguna anu apal ringkak paripolah manusia, ringkak paripolah jalma. Dibere puri parangi anu model kitu nya tangtun teh betaheun meureunnan. Padahal mah loba jalma warga anu memang keur garering ayeuna tuh Mang Nuh dibelah ditu tukang es. Kapanan sukuna potong saha nu nyaho bisa cager ieu
Terus oge dulur urang sorangan kapanan anu geus mang bulan-bulan lumpuh. Puguh bapak teh ngahajak ka dieu teh arek dijadikeun tadi mah pengobatan alternatif cekeng teh ceuk bapak. Da heueuh. Lamun teh mah diubaran ka dukun-dukun anu lain seperti nu geus-geus duit beak cager hanteu eta buktina si Minah. Nyaho kapanan si ibu pamajikan anak tua kampung ngeluh karita bari cari makbak lantaran di pepatahan digeleneng ku tua kampung anu ngarasa heneg lantaran si bedul tadina kumanehanana arek sina ngubaran dulurna warga urang kampung anu geus boga panyararakit ayeuna ujug-ujug ngaleos ninggalkeun pitempatan ieu nyinggalkeun pitempatan manehanana bari jeung teuing ka mana ngilesna. Nya mama tuh masa weh mama salah tuh mah teh. Nya geus we nu salah mah bisa dibalikan deui. Ngan kahareupna robah kalakuan kawas kitu teh. Kop nempo jalema dekil, gerak seredik. Nu dekil menang yeun Allah, anu lingsig menang Allah. Eta mah balik deui kana masing-masing jalemana. Yeuh, jalma mah teu bisa ditingali si dekil jeung si Luis. Jalma Luis ditingalina mani pikaresepkeun, tapi tanu nyaho si dekil sanajan dekil tapi akhlakna leuwih hade tibatan si Luis. Bener teu? Buktina geuningan si Bedul kajeun teuing dihina dikumaha sugan amek sugan naon wih. Kalaka ngubaran we. Tak kitu. Nya mengerasa salah tuh dah. Satadina. Geus. Geus, ayeuna mah sagedeung di magrib. Urang salat magrib ya mah di imah bapak ge moal ka masjid tah. Ayeuna mah. Rariet segala teh. Cek tua kampung amek-amekan harita lantaran harasa heneg tur hanyelu si Bedul henteu sare di dinya anu sok padahal lamun sare di dinya masih Bedul teh bisa meureunan mantuan beban keluar teh masyarakat urang dinya kaasup ngubaran panyakitna atawa mantuan dina sagala rupana. Sedengkeun si Bedul jalma anu memang gagah sakti langka ngulampreng kapilemuran model kawas kitu. Eta nu jadi pikakeheul tua kampung karo jadi pamajikanana. Sedengkeun si Bedul anu jejorelatan koklebatan harita ngagunakeun aji hampang ragana anu dibandingkeun disandingkeun dibarengkeun jeung hadi ajian kidang kancana. Awakna beblesatan lir ibarat kilat kabawa ku angin. Tangkal kai anu gede harita lir ibarat ditincak we dauna pakating ku tarik-tarikna lumpat si Bedul. Tangkal kai anu ditincak atawa daun-dauna saeutik oge eueuh nu oyak. Sanggeus nepi ka hiji pitempatan eta tempat teh mani katiga jempling nekeranan. Leuweung henteu. Eta tempat teh mangrupakeun dataran anu lumayan loba jukutna. Ngaplak satungtung deuleu eta jukut teh tangkal kaina cal di ditu cal di dieu henteu renyak. Loba tangkal kai tapi pajarauh. Si Bedul harita eureun nangtung dina pasir ret ka kenca ret ka katuhu. Si Bedul manehanana neuteub seukeut ka langit anu katingali baranang ku bentang. Teuing kunaon hatena rasa sepi nekeranan si Bedul. Si Bedul anu nincak umur 18 tahun tangtuna boga rasa anu aneh lamun nempo ka awewe sok aya nu jadi di pikiranana. Tapi si Bedul encan nyaho naon anu dirasakeun ku dirina. Gek si Bedul diuk bari nyarane dina batu. Ieu teh geus peuting ting jam sabaraha itu baranang manikot tuh kacida pisan endahna. Baranang di langit teu ka bintang teh bintangna manikot teu ka itu ciptaan Allah duh. Endah mah dibarak-bak kitu. Cek si Bedul harita.